Kumaha atuh para pemirsa lajengna ieu carita langkung pos mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Manuk recet di sarada mapesan alam birang di lembur pugur harita. Breh katingali hiji tangtungan mojang anu gelis camperni nyatana Rudita. Nu harita teh keur lempang muruka imahna tas nganjang ti imah sobatna Neng Eha putra Paku. Di jalana oge meulikeun katisrikna rusuh hayang buru tepi ka imah. Hayang nyaho perhiasan. Da ceuk Paku tadi aya emas meniloba cenah. Nyerudita barang datang ka imah kalacat unggah. Terus lajag-lejeg di tengah imah. Serengkeun inung bapana nu katelah Mang Uca jeung Birukmi. Kerguntreng we ngobrol di dapur. Ngomongkeun Maruli nu ngalamar ka anakna. Mak, mana pakaian ti Kang Maruli teh? Ceuk Rudita api-api geus leeh teh. Dek narima kana kahayang Maruli. Atuh indungna muni atoheun pok ngomong dari apisan. Yo Nyai, mama mau wani ngagasa barang anak. Sabab eta mah geus mutlak milik hidup tuh. Barang mana koper nah jadi pisahkeun bisi campur jeung barang kolot. Nah jadi dinya aya kameja keur bapa maneh oge. Ku mah teh cari pasrahkeun. Dasar katarima ku hidup nu boga hakna. Malahan mak teh milu bunga. Di kantong teh ieu aya cepuk leutik. Tapi eusina barang anu gede pangajina. Naon teh mah? Rudita api-api encan nyaho. Mas Nyai, meukeun ka moronyoy pikeun bitaeun, geura ieu. Cek Birukmi rusuh muruka kamar. Terus nyokot cepuk perhiasan. Sanggis kitu berai dibuka hareupeun anakna atuh Rudita meunikeun kacolohong. Mun loba kieu nya mak. Kop ajaran lain keur sasaha iwati keur maneh Nyai. Bener Nyai. Keur hidup. Mang Uca ge hatina rada ngemplong nempo anakna kitu mah. Disangkana Rudita teh deuk narima kana panglamarna ti Maruli. Malima sabaraha nya mak bapak. Cik urang ajaran geulangna. Nah pantas diabdi. Cik Maruli beri kop kana Gilang terus dicobaan tetela matak nambahan ginding jeung nyari. Eukeul mah eukeul kulitna Rudita teh kulit hejo carulang. Dihias ku barang emas nyapu gue tambah meronyoy. Alah, moal cawadeun anak Nyai alus pisan eta mah geuning. Tetera jeung Maruli mah bisa pisan mah pantesna teh. Dasar putra anu beunghar. Cek Birukmi semu agul. Hatena reueus boga anak nu sakitu herangna teh. Ari Rudita mah ukur mesem. Gilang prosot dilaan deui teu wani lila make. Mak bapak, ieu barang ku abdi katarima sadaya oge. Ngan mau ka dipake satungtung Kang Maruli can datang deui mah. Yeuna deui baju keur bapak oge wayahna Pak. Mawa ka dibikeun ayeuna rek diwadahan heula we ku koper. Teu nanaon kitu ge Nyai. Bapa mah milu ngajeujeukkeun we kana jadi anak ngan udud jeung kueh kapaksa coceh da tadi teh aya Paku buka dieu jeung Pak Ici. Nyaku bapa disuguhkeun. Akeun bae ari dahareun mah bapak da dililakeun mah bisi teungeunna daharna. Ima barang gede we kayanin pakaian, perhiasan, duit jeung sejena, moal ka dipake. Ari ieu bungkusanna lah disuguhkeun ka Paku. Nyakeun wae anu kitu mah bisi lila teuing mah bisi moal ngeunah. Nya satuju mah oge pek atuh. Teu neunhal tah. Keun ke lebarannya. Ngarak teh kudu meuli pakaian. Tapi Bapak butuh kepastian ti hidup Nyai. Nah kumaha kira-kira deuk narima panglamaran ti Jang Maruli teh? Eta mah engke we terangkeun ku abdi. Langsung ka jenisna. Anu mah era ku mah jeung bapak atuh. Oh, nya teu naon ari kitu mah. Kade we, ulah nyerahkeun ka kolot. Kudu era ku kikirimanana Nyai. Rudita teu ngomong deui. Manehna geus boga kayakinan dina hate. Najan kumaha bae oge moal daek dikawin ku Maruli teh. Da geus nyaho yen Maruli lain andalkeunun. Bisi matak mawa cilaka ka hareupeuna. Sedengkeun indung bapana Rudita boga sangkaan yen anakna geus leeh hatena.
Geus leumpeuh pamadeganana, geus kagoda ku harta pamerek maruli. Atuh teu ngaromong deui, da dianggapna geus rengse moal aya pikiraneun cenah. Sarta teu kudu hariwang, berjeung ngadaguhan datangna maruli engke. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula kaayaan maruli jeung indung bapana. Urang teundeun sakedeung tunda sakedap, tantu kaharup kasampeun deui ayeuna. Urang kocapkeun ka hiji lembur nu anyar kaguar dina ieu carita. Nyatana lembur Cisaga, khususna ka Abah Suhi bapana maruli teh. Mangsa alam harita teh pasosore, kira-kira wanci tunggang gunung. Langit lenglang taya aling-aling hawa seger matak betah. Angin letik ngahiliwir, Bah Suhi keur ngadaweung sosoranganan di tepas hari. Barjeng lepus udud padu dan bangun nikmat pisan demunikeun ka peurembeun ta. Barang keur jongjon kitu kurutak, ayo datang hiji tantungan jajak kanu sapantar jeung maruli. Nu aya tayalian iwati si Kardia, sobatna, katempona bangun reuas napas ngahegat, kesang munikeun kangucur saluarni awak. Ya, aya nyawa ieu menusu kitu euy. Bah Suhi nanya barejeng neuteup. Padudan mah digegel rada ditahan. Ari Kardia gek diuk ngusap beungit micin kesang pok harita. Awan tapi hunyuk nuang putra dicewak polisi. Naon? Ditewak polisi? Nanti salah ngomong maneh. Henteu mah, laras pisan kitu. Leng atuh Bah Suhi ngahuleng miraga menang. Reuas campur jeung bingung. Lantaran hati letikna mah teu bisa ngabohong. Manehna rumasa boga dosa tas ngerahkeun anak buahna. Pikeun ngagarong hiji imah anu pangeusina rada pepal. Kumaha jadi ti Abah, ya hoyong nulungan juang putra. Ge, lalan. Ulah sok kejut borosot aya naon teh. Sabab kudu puguh ujung puna. Kudu nyaho heula mata holangna. Nya kumaha pangna si maruli aya nu newak teh? Maehan batur, ngagarong, ngabegal atau kumaha? Sabab ari ieu aya teu boga dosa mah mustahil make ditewak. Anyu mawi abdi oge teh terang mimitinya Abah. Dan nuju lalumpang sareng maruli. Terang-terang aya nu megat we, sataleungeun aya anu ngabangkol. Abdi sareng maruli digiringkeun ka kantor polisi, dipariksa talitina kana. Terus Salajengnya abdi mah dipiwarang wangsul, ai maruli mah ditahan jadi tu. ai anak Abah dibariksa naon cenah? Nyanyuk na dia balik sana oge teh sareng. Cilaka juga dia. Anak Abah mah burungkeun aku fitnah yo. Maklum dia, ka Abah teh loba nu sirikeun. Loba nu teresepeun. Beda eta Abah bisa hirup senang meureun. Teu hulepet nyawa cara batur. Tapi kumaha ngakalanya nya si maruli atuh. Eta mah nyangakeun daya ka Abah. Abdi mah nyampi parentah we, nya kerja kumaha Abah. Kieu ka dia. Yun. Mane ayeuna kudu ngajaga imah Abah. Lantaran indung si maruli keur kaninina. Ari Abah deuk nempo ka kantor polisi. Susuganan we, si maruli bonang di akalan. Malahan mainak garek ini. Cek Abah Suhi berjeng cungkeleng cengkat. Leos ka tengah imah maksudna deuk beberes. Atuh si Kardia ngahuleng. Tapi loba pikir, akhirna mah ngagugu kana naon rupa omongan Abah Suhi. Poe eta kene Abah Suhi kencering indit nempungan anakna, sedengkeun ari imah ditungguan ku si Kardia.
Gancang ieu carita. Kocap ning Abah Suhi teges tepi weh kanu dituju. Langsung ngadeuheusan ka piket. Didinya dipariksa apik pisan. Mimiti nama Abah Suhi teh bisa ngajawab kalayan tandes. Tapi lila-lila bet kasadekin. Ari sabab didinya geus loba fakta yen Abah Suhi geus ngalampahkeun tindakan kajahatan ku cara ngagunakeun anak buahna. Putusanana Abah Suhi ditahan didinya, sedengkeun Maruli dilepaskeun. Atuh puguh we Abah Suhi sedih. Betaya bedana jeung oray nyamperkeun paneunggel. Ngan harita Maruli jadi nyaho. Yen panak mahir tewak teh gara-gara nganjang ka Mang Uca. Ti pihak Mang Uca tangtu aya nu lapor ka kuwu jeung ka polisi. Da buktina we, barang anu dibikeun ka Mang Uca ku polisi disebutan hiji-hiji. Dijieun barang bukti jeung saksi. Kurang ajar si setan. Pasti lu jahat ka aing. Rasakeun sia. Itu ancaman Maruli. Dina mangsana kaluar tina tahanan. Terus amitan ka bapana. Leos balik berjeung mawa ka cicib mulai lumayan. Jaba wiwirang di kolong catang rusiah bapana kabongkar. Ari Basuhi kapaksa kudu ngaringkuk dia tahanan. Barjeng ngadaguan putusan tilu wajib. Da harita masih kene ngayakeun panalungtikan. Neangan bukti jeung saksi ngeunaan kajahatan Abah Suhi. Puguh we Bah Suhi sedih. Hatena ngageremet ambek kapegung. Bangsa alam wanci sariak layung. Mata kedatangkeun kawaas jeung panindengan. Komo lamun sik cicing di poncorot gunung nyawang alam nu aya di landeuh. Tangtu bakal ngadatangkeun rasa reueus. Boga alam anu endah alam Sunda nu sipitanding Sudalawan. Moal aya duana di sajagat. Tutuwuhan atuh jeung barang-barang sejena koneng umnyang kahibaran ku sinar layung. Estuning matak narik kana ati, mawa bagja kada diri, nambahan betah ngumbara di alam pawenangan. Dina kayaan kitu breh katingali hiji tantungan jajaka keur ngagede gilempang bangun rusuh. Mulikeun ka geus luut leet kesang bakat ku cape. Parat tanjakan beras kajela satapak, da ngahaja motong jalan hayang tereh tepi ka imahna. Saha eta jajaka? Horeng si mana horeng anu keur lumampah teh Maruli. Nu karek kaluar ti kantor polisi ninggalkeun bapana nu jadi tahan. Hamjadah mulai si Uca tangtu anakna nu lapor. Keun sia ku aing mah moal diantep rek diwaras sakalian ku aing. Setan teh. Barijeng dempang Maruli ngeceuwih ngomong sorangan. Barijeng pereup dipaparakep ngeupeulkeun dua pereupna.
Gilat mengkol atuh harita kebelah kenca terus mapai galangan sawah. Jeleng-jeleng luncatan dina solokan leutik. Terus mapai solokan muruk kawetangkin. Beras kasisi lembur dirinya ge sadahyeum. Cahaya layu mimiti pareum tonggeret bekireang di sarada. Manuk recet pate melanjeng batuna neangan sayangna. Telila blus atuh maruli teh kalembur. Langsung we muruk ka imahna. Barang jo kasampak teh kardia keur ngahulang dina golodong. Mikiran babaturan anak nu kiwari keur ditahan. Kardia, menyeyong wae. Nah, si daing ngalamun di dieu, mana indung aing? Cek maruli barjeng mureleng kasih kardia. Kesang ngucur saluar ning awak. Atuh kardia mending ngarenja gret kaunanya. Bangga teuing mah. Kumaha adi Abah? Sia mah ditanya teh kana kamalik nanya ka aing. Abah cilaka deuleu ditahan ku polisi ngagantian aing. Gasar sial ieu mah yeuh. Kepupuguhan nu ditawak polisi. Nah saha nu delekana ka aing teh? Cahan puni. Mat kawas orang nyampurkeun panyunggulnya. Cara lauk asupna bubu. Kumaha atuh ayeuna? Ni kek lananton nanya ka aing kumaha-kumahana. Ka mana indung dewek? Nanyini cenah. Nanti tadi candatna. Aduh. Halah, aya we, ieu mah enak ieu ka dia nya. Dewek curiga ka pihak si Rudita. Lamun teu bebengok bapana tangtu anakna, aya nu lapor ka pakuwu. Akhirna sagarupana ngabulekarkeun bapa dewek ka tewak polisi. Tah kulantaran kitu isukan mah kudu buru-buru datang dewek ka ditu. Urang nanyakeun lamaran teh. Cek maruli geus ngajak deui ka Mang Uca. Bet nyalahan tidak janji. Apain geus janji? Rek mere waktu sabulan jang. Cilaka diantep sabulan mah cilaka. Urang nu rugi ayeuna mah kieu we. Lamun lamaran aing ditarima hartina teu naon di tukangna. Tapi lamun lamaran aing ditolak hartina si Rudita atawa si Uca curiga ka aing. Nu akhirna nyelakakeun ka Abah. Tah ieu dasarna mah nu matak teu kudu ngadagoan sabulan sateh. Nya ayeuna ge atuh bisa tapungan. Sanyana mah kitu? Nya kitu-kitu atuh jang dari akang mah kumaha we. Capek atuh ayeuna mah sateh ka dia. Jina deui dewek kudu beja heula mun ka indung dewek bisi indung aing leungiteun. Nya teu nyaon kitu ge lah tuluy. Kumaha lamun Rudita nyampi? Kumaha isuk we? Engke ge sias nyaho sorangan. Nya kajeun tunjung geura mandi jang bisi bulit mancen. Mun geus mandi mah imah tungguan kuring rek balik heula yuh. Dati tadi can bisa ka manya-manya sabab wabah di titah nungguan imah. Heug pek dagoa sakedeung. Bareng jengreupna alam burit. Maruli ngaleos muruka pancuran maksudna arek mandi. Ari kardia kalawan Satya nungguan di dinya. Kaayaan alam beuki poe. Cahaya layu geus pareum karisesana ti belah kulon. Ngalemeng beureum kolot angan kalong nu pating gayabag neangan hakaneun. Reungit jeung rametuk napu kana beungit kardia. Tapi henteu dipirosea da geus biasa. Jangkrik jeung gaang geus mimiti reang di sarada patembalan. Bangun anu suka hate teu mantuan bingung ka kardia jeung ka Maruli. Mangsa nyerelek hanti karasa. Nyaho-nyaho wanci Isah harita teh. Kurutak atu indungna Maruli datang di panyabaan. Tah aya nu ngajajapkeun. Mawa obor mending ngagebur. Hartak keneh Maruli laporan ka indungna yen Abah Suhi ditahan kun wajib. Atu puguh we indungna Maruli mending ngahulang. Asa teu percaya kan eta beja. Da ceuk pamikirna mah Abah Suhi teh teu boga dosa. Unggal poe teu ka mana-mana, unggal peuting teu turun ti imah. Nah naon pasana make ditahan polisi bapak teh ujang.
Aduh nyata abi oge teh nyaho mah. Badungan we dipikeun ka jucungna. Aduh. Nya terus dihukum atawa henteu? Anu jelas mah ka abah teh aya nu mitnah mah. Ta ayeuna atuh kuring jeung keur mikiran anu mitnahna. Da geus kaambeul laratanana mah. Datangna teh ti lembur Cipugur. Malah kubunan jadi pokana teh. Jadol teh. Cik Maruli berjengka kerot nahan amarah. Ya kumaneh kudu dibelaan kolot teh ujang. Sabab lamun lain kumaneh kusaha deui piraku anak nu kan hiji-hiji teh bela ka kolot onaman. Pek akaran si nepi ka beunang. Tadi titah ge arek. Hate Maruli beuki panas. Lantaran menang dorongan ti indungna teh. Lantaran asa aya nu ngagedean hate, pikeun ngajalankeun kahayangna. Harita hate Maruli anu memang geus aya dadasar jahat, timbul niat binasa ka sasamaning manusia. Hiri dengki jeung cail kaniaya. Kasugri para wargi, urang jojo ringkes mangsa alam dina ieu carita. Panjangna alam peuting ti kacatur kiwari urang kocapkeun dina mangsa alam isukna. Rebun-rebun keneh jang Maruli geus sagedang dan malahan mah geus sarap sagala rupa darek ini teh kalembur citatah nepungan Rudita. Sabot ngadaweung bari ngadaguan si Kardia maehna mikiran pilampahin. Naha mana leuwih hade digunakeun? Jalan kasar atau lemes. Maruli can bisa nangtukeun ari sabab jawaban ti Nyi Rudita can katarima. Keur ngahulang kitu jebul si Kardia datang. Saged jiga rek maju perang, make celana komprang hideung, make kampret bodas jeung iket dina cangkeng nyoregreng bedog. Bisi engke aya kajadian tarung cenah. Maklum ceuk pamikir manehna mah keur teu aman, kudu waspada salawasna. Bagea Kardia, geus siap si laing? Siap muning mah bodoh-bodoh ngajanjan nyari cenah peucing oge moal burung sayaga. Jarung hayu ngawangkong ngawajul hayu moal aya nu dipungpang. Komo ngaruag tumpeng mah. Nah, sia ka mana wae kana hakaneun wae. Hayu init, numpang isuk. Jeruk Maruli turun kaburuan. Sret magehan tari calana, bisi merosot meureun. Lantaran jeroeun calana aya siku-siku pakarang bapana. Keur ngajaga sagala hal kemungkinan. Mama nyaon euy jang. Lah lengoh we da geus kamari atuh barang bawa mah. Hayu atuh. Yuk. Brel dua namiang. Deuk ngajugjug kalembur citatah. Deuk nagih janji cenah ka Mang Uca jeung ka Nyi Rudita. Nu tadina janji sabulan teh karek ngendek sapeuting oge geus diteang. Jiga anu ngarobokan teh pisan kasabaran. Jeung si Kardia leumpang duaan mipir-mipir pasir, nyorang lebak jeung kebon eurih. Beras ka kebon awi, terus nyorang jalan satapak. Kukurbutan di nu baheula. Da hayang tereh tepi ka jugjug cenah bisi Mang Uca laliar manten. Namun seug nyorang jalan desa mah moal cukup ku sajam di jalanna. Da jalanna pungkal pengkol jeung loba tanjakan. Nya ari motong jalan mah nanjakna ge sakedeung. Nu saterusna mah nurugtug mudun kukurbutan na kebon eurih jeung kaso. Paranti ngangon sapi jeung munding. Tuh Kardia, lamun si Rudita teh geus kadeueung ti dieu. Cek Maruli berjing manehna anjug kana mumunggan. Awas pisan kalebak tapi lemburan. Nya yuh. Lamun digulingan batu gede teh mah taksiran manyepi tak kaburuan imah pakungu. Cek si Kardia ngomongna ka mana bae. Ih, ulah leka sia. Urang papai heula jujutanana. Nah saha nu salah teh sanyana. Bisi lain kubu nu jadi pokana. Sabab kubu oge moal nyahueun lamun kulawarga si Uca teu laporan. Nya beunang jang. Urang langsung ngagenyer si Uca culah. Ulah. Da kudu tanya heula. Bisi teu boga salah. Pokona mah apan dewek teh bogoh ka anakna deuleu. Bisi kubatur manten. Duh, mangkinang aduh menika mencrang jiga bentang kaberangan sia teh Kardia.
Yang celak teh dua anak lir putri ti tahyangan. Ih, lain tahyangan nya cujang kahyangan meureun. Sok we amekeun ku si laing. Nah, mun si Rudi teh cedekeun ka Ujang, are kumaha Jang yo? Ah, urang pikiran we engke, sina karasaeun heula ku tulang beheungna. Dalil aku lama tuh mah buru naekeun ka aing sabab beungeut dewek teh atuh teh goreng-goreng teuing. Malah lamun teu dibandingkeun jeung beungeut si laing mah kawas bujur coet. Ih, naon Jang ngahina ka jamek Ih, ulah amak da kawas mah jauh ka heueuh. Eta mah kali mikiran we nah harumasa atawa henteu si laing boga beungeut jiga coet. Jauh nya ka. Jadi mah Jang beungeut dewek mah jiga aswat mah. Barawes jeung barotot si hungan deui. Hah, ngahina di wae ka uing tujang mah jiga arjunya atuh. Cek si Kardia ngabelehem. Kumanehna kacipta nyaan gorengna jiga aswatama mah. Geus. Arjuna mah cara make celana komprang. Ke Maruli ku sarwana terus mengko ka belah kenca. Ku mareumbing kana areuy atuh si Kardia harita mahna oge can ngarti ka tujuan si Maruli. Nya jalan ka dinya Jang. Gawir kalanyuhnya pareang loba batu. Ngajedog belegug tuh tempo aya lahang tuh dewek hanaang. Cek Maruli berjenunjuk ka luhur kana sadapan batur. Hieun nya ka Jang bisi diboganya jacang mancen. Makanya ngoyak kieu mah usum nyadap isuk-isuk. Kardia mun sok sieun kapanggih. Ari si Maruli teu loba omong manehna mah tayah kasieun jiga teh. Trekel we naek kana sigay meuningan sakalacat teh beda jiga monyet. Bubuhan mapai sigay anu dijieun tina awi surat. Brek, lodong wadihihan batur teh didudut terus turun deui lulusuhan. Sanggis dihandap lagu nginum lahang ditotor we tina lodongna. Sesana sor disodorkeun ka si Kardia. Mana beuki ka dia? Nya nganyeukeun geus dihanyap mah. Cek si Kardia nyampurkeun. Kop kana lodong wadah lahang. Terus atuh nginum nikeun ka ngaleki. Ari si Maruli mah ngaleose ninggalkeun si Kardia anu keur nginum keneh. Parang si Kardia keur tanggah bari jeung nginum lahang. Keur kitu teh jol harita anu datang. Hauk atuh harita nyarekan. Ke sugri para wargi, tumali wancinya pi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cagurang tundahila. Kumaha atur rajengkanana, insyaallah enjing dina mangsa tur acara nusarwa urang sami-sami bandungan deui rajenganana. Teh hilap mang didi ngahaturkeun nuhun rujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.